Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui sareng abdi geus kajara dinawarkan bade di kapindangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya, Bandung. Dina poe Kamis tabuh salapan isuk hujan turun teureun-eureun nyababkeun longsor. Puluhan murid sekolah SD di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung diajar di tenda darurat teu tiasa sekolah deui kusabab sieun aya longsor susulan. Saeutikna aya 193 murid sekolah menengah pertama atau SMP anu jadi korban longsor. 40 genep urang diantarana nyaeta murid kelas genep anu sakedik deui ujian nasional. Unggal poe Senen murid kelas 6 SD menang bimbingan khusus pikeun persiapan ujian nasional. Guru pembimbingna didatangkeun di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tanda darurat anu diadekeun nyaeta di Blok G5 di Perkebunan Teh Dewata. Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana murid teh katingali teu baritaheun kusabab tempatna leutik jeung sumpek. Putri salah sahiji murid nyarioskeun yen manehna kurang genah diajar di tenda darurat. Nah, sakitu wae nu kapihatur wilujeng katepang deui dinawarkan nu bakal didongkap. Amit mundur, amit syukur, sareng abdi geus kajara usahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.